Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dauhan Gusti anu Maha Suci nu mediaos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya ayate nyambung kana ayat nu satacana. Ayat satacana teh nyarioskeun wasiatna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sareng Kangjeng Nabi Yakub bahwa agama ti Gusti Nu Maha Suci teh adalah titipan anu teu meunang incah balilahan, kudu dijalankeun. Anu mana Nabi Ibrahim wasiat, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anaking, sanyanyana Gusti Allah Subhanahu wa taala eta geus milih keur aranjeun agama anu diakui ku Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka koma ulah pisan aranjeun maut kajaba aranjeun aya dina Islam. Jadi Islam teh agama nu diwasiatkeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Saterasna Nabi Yakub oge waktos mantena bade ngantunkeun anjeunna wasiat wae ka para putrana. Idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kanjeng Nabi Yakub wasiat ka para putrana, wasiatna kieu ma ta'buduna min ba'di, kana naon aranjeun ibadah ti sabada eueuh kami. Qalu ceuk para putrana na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Abdi sadaya tangtuna bade ibadah ka Pangeran Paduka oge Pangeran Rama-Rama Paduka Kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, nyaeta ibadah ka Pangeran anu tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, kami sadayana istuning Islam pasrah sumrah ka anjeunna. Ta ieu teh dikukuhkeun ditaukidan dina ayat nu kurang bediaos. Tilka ummatun qad khalat. Itu teh umat anu tos diparayun. Umat anu tos diparayun. Sikap urang kumaha? Urang teh kudu nyonto, kudu micor nyonto kana kalakuan-kalakuan sareng keyakinan jami-jami anu saralamat nu ti payun. Ulah resot, ulah cul, cecekelan
anu dianggo ku jalmi-jalmi nu ti payun. Ulah sampaykeun ka ari karuhun urang iman, ari pek urang ayeuna teu iman. Nauzubillahi min dzalik. Naon sababna? Sabab amaliyah kolot itu keur kolot. Amaliyah karuhun urang nya keur karuhun urang. Ulah ieu sababna. Kena-kena urang boga karuhun ulama sehingga urang teu kudu ibadah lain. Malahan sanajan karuhun urang teh adalah nabi, tetap urang ge tetep kudu boga kudu amal kudu ibadah. Naon sababna? Teu pedah ayeuna turunan nabi manehanana teu ibadah langsung disalamatkeun teu kitu. Naon sababna? Amal mah tanggung jawab masing-masing. Jeung deui sok aya panan jelema di mana geus pedah rasa anak mama tungtung nate teu kudu ka masjid, teu kudu salat, teu kudu puasa, ngabajarkeun teh geus ditanggung. Tilka ummatun qad kholat. Nu itu ge umat nu baheula nu entos we. Pangna didongengkeun ku Gusti Nu Maha Suci dicarioskeun sabab Yahudi jeung Nasrani mah sok aku-akuanan. Nepikeun ka manehanana keukeuh peuteukeuh dina kayakinan manehanana mung mengimani ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasana kumaha? Alpan kami mah yeuh nuturkeun kolot. Nuturkeun kolot we. Kami teh nuturkeun kolot tuh apaan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail jeung saterusna. Kitu boga anggapan akhirna boga we rasa mokaha. Teu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Keur umat nu baheula ganjaran amal aranjeunana atuh keur aranjeun oge ma kasabtum walakum ma kasabtum keur aranjeun oge amal aranjeun. Jadi hartina ulah pedah urang teh cicing di keluarga nu soleh, ari urangna teu soleh mah anger we. Artina anger urang ge kudu naon? Kudu soleh. Malahan sabenerna mah kudu era. Ari cicing di keluarga nu soleh, ari kalakuan teu ceureum. Jadi hartina urang kudu ceureum. Jadi masalah ceureum mah kabehanana ge masing-masing kudu ceureum kaharti. Jadi we pola bahagia mah balak kahadean teh balak sarerea ge balak rek nu baheula rek nu ayeuna balak we dina kahadean. Nah make balak apan da buktina mah ibadah teh kasaha da hiji ngan ka Allah nu diwasiatkeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Allah ulah ibadah kasalian ti Allah ngan ka Allah. Nu diwasiatkeun kan ku Nabi Yakub Allah hartina ulah ibadah kasalian ti Allah hanya ka Allah. Jadi kabehanana teh ibadah jeung sagala rupa teh ngan ka Gusti Allah. Ulah aya nu dijagokeun salian ti Allah. Karti teh maksudna. Ulah aya nu dijagokeun salian ti Allah sabab kabeh makhluknya lindung teh ka Allah. Urang ibadah ka Allah. Atuh baheula ge jelema-jelema baheula ibadah ka saha? Ka Allah. Ibadah ka Allah. Jelema anu bakal datang ge ibadah ka saha? Ka Allah. Anu Allahna teh teu robah-robah eta we. Allah nu diibadahan ku jelema baheula eta, nu diibadahan ku jelema ayeuna eta,
nu ibadahan ku jelema nu bakal datang ge eta we Allah. Ngan nu jadi masalah urang ibadah ka Allah teh ya nah pengkuh cicing bener yakin ka Gusti Allah atawa sakapeung yakin sakapeung kagoda. Nah masalahna eta. Nah kumaha kitu sakapeung sok aya anggapan kieu urang teh meyakini yen teu aya pangeran kajabi Allah. Ari hartina teu aya pangeran teh naon maksudna? Teu aya nu nyiptakeun, teu aya anu ngarizkian, teu aya nu ngahirupkeun, teu aya nu ngamaotkeun, teu aya nu ngusik malikeun sakabeh makhluk termasuk urang hanya saha Allah. Tah hari urang init-initan jeung gawe ka ditu ka dieu rumasa diusikeun ku Allah henteu. Tah palebadinya lamun urang keur usaha dagang tuluy urang make teknik urang eta rumasa dikitukeun teh ku Allah atawa rumasa ieu mah karep urang. Nah kitunya palebah dia sebenarnya mah loba nu ti kecelek loba nu teu cereung da karasa so kena urang pinter lamun ngitung enak contoh ngitung 2 kali 2 sama dengan sabaraha 4 ceuk saha 2 kali 2 4 teh ceuk urang di mana nyaho eta 2 kali 2 4 teh sabab ceuk hitungan urang jeung akal urang di mana 2 dikali 2 pasti sabaraha 4 ceuk urang teh eta teh meunang urang atawa meunang Allah. Nya leungit pangeranna mah budak diurus urang ti leuletik nepi ka gede. Tempo budak geus hideng teh cek urang sia sing ngagugu ka kolot teh apan sia teh diurus ti leuletik ku aing nepi ka gede maneh jag-jag gua ringkas maneh cager nepikeun ka ayeuna pan boga jabatan ieu sia teh moal hirup lamun teu ku aing diurus osok kitu bahasana. Dia moal hirup lamun teu ku aing diurus emang ente nu ngahirupkeun budak. Osok itu bahasa osok dina nalika ngomong gitu eta urang perasaan urang apakah perasaan urang teh nyaan eta budak teh diurus ku urang atawa diurus ku Allah. Jadi kabeh ge asa meunang urang. Jadi atuh lamun kitu salah eta bahasa bisa salah bisa henteu ngan lamun teu harti tetep salah. Nah sabab ngaku yen urang nu ngurus berarti dina saat itu urang teh keur ngaku urang teh nu ngurus. Ari nu ngurus ceuk urang saha tadi Allah. Jadi urang teh sebenarnya mah keur ngaku jadi pangeran. Arti teh lamun ceuk urang teu dikitu dikieukeun sia euy maneh teh moal jadi ceuk urang. Gitu kan bahasana. Berarti dina nalika ngomong gitu teh keur ngaku jadi pangeran sabab urang bisa ngahitung ngayeukeun. Benernya. Jadi lamun kitu urang teh ibadah ka Allah atawa lain kira-kira. Teuingnya. Nah, atuh kitu meureunana ngaduakeun pangeran. Ngaduakeun pangeran alias berarti naon? Na'udzubillahi min dzalik. Cek urang darah ulin teh da orang dia mah panan ngaraji kabeh ge. Atuh ari kur bahasa kitu mah asal ulah kana hate we dari dina hate mah yakin kabehana ge nu ngusik malikeun Allah, nu ngarizkian Allah, nu ngahirupkeun nu maehkeun Allah, kabeh ge Allah, nu ngurus budak urang Allah, nu ngurus urang oge Allah. Ceukna hate urang teh kitu ngan area bahasa ka budak
sia lamun teu diurus ku aing sia teh moal jeneng eta mah babasaan we hanya nginjeum basa. Sok dimaksud nginjeum basa tara deui nya tah eta nu jadi masalah. Dina nalika keur ngawarah ka budak sia lamun teu diurus ku aing sia teh moal jeneng ceuk urang teh mun sia teu diurus ku aing sia moal jeneng ta eta urang teh berarti ngurus. Urang dina nalika ngomong kitu nekadkeun yen eta teh diurus ku urang henteu ku pangeran kitu. Nah eta jadi kumaha tuh nu bener mah ieu ati mah ulah rumasa ku urang diurus teh karena teu Allah we nu ngurus da Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah nu musik malikeun sagalana lieur teh lieur saha nu ngalieureun saha nu ngalieureun sahaja hakikatna mah kabeh di Allah urang dinyahartikeun ku Allah urang dilieureun ku saha ku Gusti Allah cek urang teh ditutudinganan kumaha eta maksudna hartina sagala rupa perkara teu aya anu teu diatur teu diusik malikeun teu dirobah ku saha ku Allah kabeh ge dirobah diusik malikeun diatur dikitu dikieun teh kabeh ge ku Allah eta nu kudu diibadahan ngan suatu saat cigah ku urang sakabang mah sigah ku urang kumaha eta teh hanya sigah eta mah keur diperangkeun ku Gusti Allah keur dipaenkeun ku Gusti Allah kitu da jelema mah hirup di alam dunya derma wawayangan tuluy weh manehanana di mana boga laku boga kitu boga amal hade goreng mah jelema amalna tanggung jawab saha masing-masing we teu dak dumadak tanggung jawab batur. Nah apan ku Gusti dititipkeun ka masing-masing ka masing-masing nangis dititipkeun pek tah ece keur ece ieu pek tah kakang keur akang ieu kabehanana ge aya. Tah hari intina mah tina dawuhan Gusti nu tadi rek ngabejakeun urang teh ulah ngandalkeun tanaga batur di mana hayang menang penghargaan ti Allah. Naon cenah? Ulah ngandalkeun tanaga batur di mana hayang menang penghargaan ti Allah. Kitu amal urang sok tanggung ku sorangan. Laha maka sabar walakum maka sabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun aranjeun moal ditanya tina naon-naon anu dipigawe ku batur nu geus ti hareulah. Cemaryati almarhumah kamaringan tunkeun amalna amal Cemaryati urang moal ditanya masalah amal Cemaryati nurek ditanya engke ku Gusti amal urang gitu mati-mati urang arti itu maksudna jadi amal urang amal itu amal itu tuluy we timbul pertanyaan kumaha ari masalah aya syafaat saling bela cenalin ke jaga dina poe kiamat malahan anu pangpayuna ngabela teh adalah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngan syafaat namina teh naon cenah syafaat urang bukakeun we naon ari hartina syafaat ari syafaat teh cenah is'alul ghair ilal ghair lil ghair menta na batur ka batur keur batur
naon cenah mentana batur ka batur keur batur ngarti teu sekali deui sapa teh mentana batur ka batur keur batur ngarti teu mentana batur ka batur keur batur lieur nah make lieur urang urang eusian baturna batur nu kahiji eusian ku Kangjeng Nabi batur nu kadua eusian ku Allah batur nu katilu eusian ku umat nu disebutkeun sapa teh is'alul ghair nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi ari Kangjeng Nabi batur lain ya batur ti urang mah nyuhunkeun na Kangjeng Nabi ka saha ka Gusti Allah batur eta teh ya batur keur saha lil ghair keur umat sanes keur anjeunna nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi ka Allah keur umat pan urang mah lain menta ka situ ka sini teh keur urang lain gitu nah tah nu disebutkeun syafaat mah nyuhunkeun seseorang ka Allah keur umatna nyuhunkeun Kangjeng Nabi ka Allah keur umat jadi nyuhunkeun teh sanes kanggo nyalira tapi kanggo saha kanggo batur itu ngaranna naon syafaat artina nu kitu mandat naon cenah jadi naon atuh aya pembelaan eta Kangjeng Nabi nyafaatan kumaha mun meureun eta teh amal batur sok ari nyuhunkeun ka batur amal saha batur nyuhunkeun Nabi ka Gusti Allah amal saha amal Kangjeng Nabi keur saha keur umat jadi nu dibikeun ka umat amal saha amal Kangjeng Nabi ceuk bieu tadi amal anjeun amal urang amal urang eta geuning aya amal Nabi dipasikeun ka saha ka umat kitu leh naon nu dimaksud da lain ladang amal anu sadi dinten eta mah harita kengeng mandati Allah sok menta hayang naon hayang kanggo umat ngaranna nu kitu naon syafaat jadi sabenerna mah teu aya gejrut nah ngan kurang dipilahkeun titik beratkeun weh kieu ayat anu tadi nyebutkeun laha maka sabat walakum maka sabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun hartina ulah gumantung kana amal batur anger we urang kudu daek naon amal urang kudu daek naon cenah amal jadi ulah kieu pedah bayah baturan nu salatna urang meunang ganjaranna teu bisa kitu arti teh urang bae batur nu imanna urang nu ka surgana teu bisa kitu lamun bener urang hayang cara Kangjeng Nabi Ibrahim hayang cara umat Kangjeng Nabi Ibrahim hayang cara umat-umat nu baheula anu iman ka Gusti Allah misalkan lamun rek ngaguguna kitu peda Yahudi mah kadinya ngayeunana atuh kumaha tinggal turutan itu cohagna dina bahasa ayeuna mah keur urang yakin para wali teh jalmi-jalmi anu salalamet terus ari urang wali lain welu urang mah bujung-bujung diwali ngawelu deui urang bisa cara itu tinggal turutan we itu ulah kieu kan bae da aya wali paduli aing mah teu salat ge teu cereg nu kitu mah meureun ceuk wali teh bujung-bujung sia bujung-bujung silaing ya artina urang ge anger kudu amal mun bisa nepikeun ka sarua jeung itu lamun henteu atuh siga-siga kitu arti maksudna nya tak kitu da dibaca kabeh maka buru adan geus sakitu mudah-mudahan sing jadi ilmu kanggo urang sadayana dalam sakatenan deui doana nya nu tadi mudah-mudahan sing didugikeun ya pahalana ka aranjeunana al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi